Pernah terjadi tak Kiai? Teu daek-daek deui nya asal aya kula bembung yang mah ngaji jeung Kiai Ucin. Bong ya kena asalnya na diondang ka dieu aya Ki Ucin teu? Henteu kajeun, mun aya Ki Ucin bong cek kena ini. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan lagi ngaragap salah sama ego na doang. Alhamdulillah. Yes, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kan inda kulli salat. Ya tuh kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskan diirat punya nah aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh siapa tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku teu ayo atawakiye Golim azbarak bainahu sunnatun kuku potongan ta sunah nabi ta golim azbarak sunah nabi ta potongan kuku pakai kemis potongan kuku teh pakai kemis Jumat eta potongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu tadi jari bugang nah, terus jari manis kemudian cinggir kereka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu itu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gade cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae ngeuretan kuku bisa daek jeung nyana sadaya saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mau sampai ngeuretan kuku sial pae kemis pae Jumat mun pae kemis sapoe mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku